warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin wal malaikati ajma'in, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala, syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah anu mulia, masyarakat wilayah Kampung Babakan Baru, Desa Nagreg, terutami para jamaah majelis ta'lim Miftahul Falah, wabil khusus kasepuhan guru urang sadayana di dieu pangarsana Ustaz Ede hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, anu muga ku Allah dilimpahi barokah, dipanjangkeun yuswana ku Allah, diraksa tina sagala kaawonan, dijamin segala rupina ku Allah, sinareng keluargana, sinareng jamaahna sadayana, sinareng anu ngiring andil berjuang sareng anjeunana di jalan Allah. Oge muga-muga sadaya para panitia, oge sadaya nu ikut terlibat dina acara anu agung ieu, muga-muga sadayana sing pada kenging limpahan rahmat sareng barokah ti Allah. Oge sadayana pada kenging pangampura Allah, sadayana pada diijabah doa ku Allah, oge sadayana dipanjangkeun yuswa,
kalayan pinuhku rahmat, pinuhku barokah, pinuhku hidayah, pinuhku taufik, pinuhku kanikmatan, kebahagiaan, serta kalancaran dina segala urusan. Oge dijauhkeun tina sagala balai, dijauhkeun tina sagala fitnah, dijauhkeun tina sagala penyakit, dijauhkeun tina sagala wabah, sarta dina waktos maut muga-muga sing pada kenging husnul khotimah, hade dina penghujung. Oge sadayana sing dilebetkeun ku Allah ka surgana tanpa melalui siksaan heula samemehna, tanpa melalui kesulitan sekecil apapun sadayana. Sadaya sing pada kenging syafaat di junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalayan keagungan junjunan alam sallallahu alaihi wasallam ugi kalayan sadaya rahasiana surat Al-Fatihah. Para jamaah sadayana, urang sadayana bingah dina ieu wengi ditepangkeun ya, dina ieu riungan anu mulia, nu kacida mulyana, riungan anu ngagosok jiwa urang, ngagosok kokotor-kokotorna tina jiwa urang ya, tapak-tapak dosa ku Allah dibersihan. Sabab ari jelema mah dawuh Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al insanu mahallul khata'i wan nisyan. Al insanu, coba sok sebutkeun dawuh Nabi ku sadayana, al insanu tong nunutan, al insanu mahallul khata'i wan nisyan. Al insanu mahallul khata'i wan nisyan. Al insanu mahallul khata'i wan nisyan. Al insanu arisa kabeh jalma mahallul khata'i eta tempatna salah, wan nisyan jeung tempatna poho. Sekali deui, al insanu ari sakabeh jalma mahallul khata'i eta tempatna salah, wan nisyan jeung tempatna poho. Dawuh junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anis al insanu ari sakabeh jalma mahallul khata'i eta tempatna salah, wan nisyan jeung tempatna poho.
sok ayeuna moal ditungtun ayeuna mah ayo sok tina pidawuh Kangjeng Nabi sok pidawuh Kangjeng Nabi Muhammad ayo bacakeun sallallahu alaihi sok ucapkeun al mahallul khoto'i wan nisyan ulangi dia ulangi deui sok pidawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mahallul khoto'i wan nisyan ulangi al mahallul khoto'i wan nisyan al mahallul wan nisyan ulangi al mahallul khoto'i wan nisyan so al tong aya nunutan ulangi al hartosna al insanu ari sakabeh jalma mahallul khoto'i eta tempatna salah wal wan nisyan jeung tempatna poho ulangi al ari sakabeh jalma mahallul khoto'i eta tempatna salah wan nisyan jeung tempatna poho hartos teu tangke mulih ti dieu teh ya kade ulah nepi ka barho bubar poho kade meh aya bawaeun nah dawuhan saha teh ayo ulangi pidawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al insanu mahallul khoto'i wan nisyan ulangi al mahallul khoto'i wan nisyan al mahallul khoto'i wan nisyan hartosna al insanu ari sakabeh jalma mahallul khoto'i eta tempatna salah wan nisyan jeung tempatna poho ya hafal kudu apal apa apaan bade dipesek tapi sing apa ayeuna ulangi sekali deui omat ya teu meunang poho ayo pidawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al insanu mahallul khoto'i wan nisyan hartosna al insanu ari sakabeh jalma mahallul khoto'i
khotai eta tempatna salah wan nisyan jeung tempatna poho. Tah ayeuna buya rek naroskeun kasadayana ai urang rumasa jelema lain. Jelema urang teh pocong. Jelema ari urang rumasa henteu sok salah. Urang rumaos henteu sok pohoan. Ya geus. Tah lamun urang rumasa sok salah, mun urang tempatna salah, urang nyaritakeun urang tempatna salah tong ka tempatna poho ya. Jelema teh tempatna naon cenah? Salah jeung tempatna poho. Ayeuna urang ngabahas jelema tempatna salah. Ya. Jelema tempatna salah. Sementara ieu salah ngakibatkeun kana karugian. Salah ngakibatkeun kana kahinaan. Salah ngakibatkeun kana kacilakaan. Boh di dunia, boh di akhirat. Sing emot. Ari salah eta lawanna bener. Salah teh lawanna bener. Ari bener ngakibatkeun kana kauntungan. Bener ngakibatkeun kana kamuliaan. Bener ngakibatkeun kana kasalamatan. Bener ngakibatkeun kana kabahagiaan. Bener ngakibatkeun kana kareugregan, katenangan, kanyamanan, kan? Jadi nyaman nu bener mah. Bapak, Ibu, Ujang, Neng, nya. Lamun urang bener, ya, sieun dihukum moal. Mun urang bener, sing emot, ya. Mun urang ieu bener, ya. Heuk ku batur difitnah urang teh, tapi urangna bener. Hariwang moal. Rek ngagubrak moal. Catat. Sok urang ayeuna tumpak motor, tumpak mobil. Sesuai jeung aturan mengendarai kendaraan. Mun urang tumpak motor contohna helm make. Motor surat-suratna lengkap. SIM boga. KTP mawa. Kan? Ngajalankeun tu ugal-ugalan dina jalurna. Aya we pencegatan polisi kan hate urang sieun moal regreg henteu tenang henteu naon sabab bener naon sabab bener urangna ari lawan bener teh naon cenah salah. Ayeuna urang teu mawasim. Teu mawasim bener salah. Teu make helm bener salah. Geus kitu rentang-rentang aya pencegatan di hareup regreg moal. Tenang moal. Naon sabab?
Kan? Lamun urang bener dituding ku batur kitu kieu dituding salah dituding itu tapi urangna bener regreg moal. Regreg. Masyaallah. Urang jang mawa bojo urang kana motor kan. Bus ka imah kosong gitu kan ya. Tapi mawa bojo urang regreg moal. Regreg. Tapi urang mawa ka Bogor. Ya. Bus ka imah kosong gitu kan regreg moal. Moal. Geus gitu teh aya anu nakolan ieu tiang listrik gitu kan. Rewas ya kan. Tapi lamun urang jeung bojo urang gitu kan, rewas moal. Asa aya anu maturan we gitu kan. Tuh nya. Nu matak naon pangna urang ulah salah. Naon pangna urang kudu bener. Allah teh nyaah ka urang. Rasul deudeuh ka urang. Ari urang hirup sing bener, tong salah. Naon sababna? Meh regreg, meh tenang, regreg, tenang, nyaman. Catat ke urang. Meh untung. Meh terhormat, meh kapercaya ku batur. Coba lamun urang salah rek kapercaya moal. Urang rek percaya ke jelema anu salah. Dititipan ku urang duit ukur 5.000 perak, tapi mes-mes kaanggo cenah punten. Kan? Rek percaya deui nitip deui moal. Malah mun nitip 100 juta. Komo ayeuna urang manggih jelema anu banget eta mah amanah tong boro ratusan juta miliaran saperak ge candu make nyongcai gitu kan. Kumaha urang mun nitip di jelema eta regreg henteu gitu kan ya. Pokona kalakuan urang mun bener urang regreg batur ge mata regreg. Masyarakat nu sejen mata regreg mun kalakuan urang bener, mun niat urang bener, kan? Mun tekad urang bener, mun akhlak urang bener, mun ucapan urang bener, mun sabalikna ucapan urang salah sok ngawadul ai urang resep kana sok ngawadul tara resep atawa ngewa. Lamun urang ka jelema anu sok jalir janji resep sok atawa ngewa tuh nya ya tuh kos nu heueuh sumpah demi Allah demi Rasulullah siga nu heueuh gitu kan padahal ngawadul. Nah. Jadi si horeng salah teh matak hina matak leungit kahormatan tapi bener matak terhormat. Jadi pangna Allah jeung Rasulna sallallahu alaihi wasallam ka urang miwarang bener nyetanya ka urang ameh urang salamet ameh urang regreg ameh urang tenang gitu kan ameh urang terhormat lain ukur urang hungkul tapi nu sejen ge jadi regreg. Contoh
Di dieu masyarakat di nagreg ieu kabeh jelema bener. Sok ayeuna urang nuna motor tong dikunci, diburuan, regreg moal. Kabeh di dieu masyarakatnya bener. Mun urang nuna motor di luar, ayeuna regreg moal. Regreg. Sieun aya nu maling? Moal. Kan? Naon sababna jelemana kabeh? Bener jelemana. Catat. Si horeng bener teh matak tenang sararea. Matak bahagia sararea. Ku bener teh ieu. Tah Allah Subhanahu wa taala melalui nabina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngajarkeun ka urang kudu kumaha cenah? Kudu bener. Ulah salah. Ari tadi dawuh Nabi urang apa jelema teh tempat naon? Tempat naon cenah? Tempat salah. Jadi lamun jelema tempat salah, ieu jelema terancam. Ieu jelema nying hareupan cilaka. Anak itu sakabeh jelema nying hareupan rugi. Anak itu sakabeh jelema nying hareupan kahinaan. Anak itu sakabeh jelema moal tenang, moal regreg, moal ngarasa aman. Sabab tempat naon? Tempat salah. Ku sabab kitu maka Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun pituduh. Nya eta Quran. Lajeng Allah Subhanahu wa taala ngutus di antara jalma-jalma aya sebagian ku Allah diutus janten rasul, janten utusan Allah. Kanggo naon? Kanggo ngadidik sakabeh jalma supaya ieu jalma ulah salah. Supaya ieu jalma bersih tina sifat-sifat naon cenah? Salah. Maka sakabeh jalma diparentahkeun ku Allah kudu ngaji ilmu. Tegesna ilmu teh pituduh ti Allah. Kudu neangan pituduh ti Allah taala melalui rasul. Upami rasul teu aya melalui para ulama, nyaeta buktina pangaosan di ditu di dieu. Eta teh urang teh hadir dina pangaosan teh bade milari naon? Milari pituduh ti Allah. Ameh naon? Ameh abdi bersih tina sifat naon? Salah. Pateka nungtut jadi bener. Kan? Niat-niat nungtut jadi bener. Tuh. Akhlak nungtut jadi bener. Kalakuan nungtut jadi bener. Ucapan nungtut jadi bener. Tah geus kitu robah we kahirupan teh. Tina tadina teu tenang nungtut jadi tina tadina gitu hina nungtut jadi mulia. Tuh. Tina tadina cilaka nungtut jadi selamat. Tina tadina loba stres nungtut jadi bahagia jadi bunga dina ati teh. Naon sababna? Ku sabab proses tadi. Ieu salah teh anu ngancik dina diri urang
nungtut areueuh salahna. Kunaon eueuhna salah teh? Ku cahaya hidayah. Hidayah teh naon? Pituduh. Di sahaya pituduh teh lain tina akal, lain tina hawa nafsu, lain ti setan, tapi ti Gusti Nu Maha Suci, ti Allah Ta'ala nu nyiptakeun bumi jeung langit jeung saeusina, nu nyiptakeun sakabeh alam semesta, nu nyiptakeun urang jeung kahirupanana, nu ngarajai sagala suatu urang. Tah hidayah teh sumpingna ti Allah. Dikasahakeun heula ieu pituduh, dikarosulnakeun heula ka utusanana. Di antawis utusanana anu pangakhirna teh nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anu ayeuna ku urang diperingati, diisrokeunana sareng dimi'rajkeunana. Naon pituduh teh? Al-Qur'an anu ku urang ayeuna disambut. Ya, peringatan turunna Al-Qur'an dina sasi Ramadan. Ya. Dina sasi Ramadan tadi ayat terus diuningakeun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Quran teh ku Allah dilungsurkeun dina sasi Ramadan. Dina hadis sahih dina kaping 24 Ramadan. Ya. Dina hadis sahih. Kaping sabaraha? 24 Ramadan. Nu dimaksud lungsurna ieu Quran nyaeta lungsur sakaligus. Jadi proses lungsur Quran teh dua kali. Proses nu kahiji Allah ngalihkeun ieu Quran ngalungsurkeun ti Lauh Mahfuz. Naon Lauh Mahfuz teh? Nyaeta komputerna Allah, laptopna Allah. Kan? Allah teh nyiptakeun laptop jang di alam gaib. Kan? Anu eta laptop teh subhanallah dina eta laptop Allah nyatetkeun takdir makhluk, termasuk dina eta laptop Allah nyeratkeun Al-Qur'an. Kan? Kunaon eta teh diseratkeunana teh? Ku ballpoint anu ku Allah diciptakeun anu kacida istimewana. Anu ieu ballpoint teh bergerak kalawan kakawasaan Allah. Terus nyeratkeun takdir itu kan? Takdir urang, takdir makhluk kabehanana diseratkeun dina naon? Dina eta laptopna Allah Ta'ala. Tab gitu tah. Tabna Allah Ta'ala. Tah, namina Lauh Mahfuz. Tah Quran teh didinya ku Allah Ta'ala disimpen. Nah, lajeng dina sasi Ramadan ping 24 Ramadan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala dialihkeun dilungsurkeun ieu Al-Qur'an sakaligus. Nu sabaraha juz teh? Sabaraha juz? 30 juz. Sabaraha surat? 114 surat dilungsurkeun sakaligus. Ka mana dilungsurkeun teh? Ka bumi keagungan. Namina cek bahasa Arab mah Baitul Izzah. Baitul Izzah teh rumah keagungan. Di mana eta bumi keagungan teh? Ayana di langit dunya. Di langit nu pangdeukeutna ka dieu ka dunya, kan? Di luhureun sirah urang. Pan langit teh aya 7 tingkat. Tah dialihkeun ku Allah Ta'ala tina Lauh Mahfuz ka langit dunya. Kaping sabaraha cenah? 24 Ramadan. Sadayana dilungsurkeun dinya. Tos kitu tah eta proses kahiji. Dilungsurkeunana teh dina bulan Ramadan teh
dina pas Lailatul Qadar. Dauhan Allah inna anzalnahu fi lailatil qadar. Dina Lailatul Qadar. Kan? Ai Lailatul Qadar teh naon? Peutingan qadar. Ai qadar teh naon? Peutingan keagungan. Qadar teh naon deui? Peutingan takdir. Kan? Kumaha pangna disebut peutingan takdir? Sabab dina Lailatul Qadar Allah nugaskeun para malaikat anu nyatetkeun takdir urang ya, takdir urangnya, takdir makhluk dina malam nisfu Sya'ban. Dina malam naon? Nisfu Sya'ban nyaeta malam 15 bulan Rewah. Iraha ini nisfu Sya'ban di dieu? Kamari. Tah dina malam kamari teh setiap malam nisfu Sya'ban di dinya aya pencatatan takdir kanggo sataun ka hareup. Catat tadi dinya. Ya, bagja cilaka rizkina dicatat sadayana. Segala rupa dicatat. Tuh, cagerna geringna gitu kan? Segala rupa jodohna, jomlokna. Kabeh dicatat dina malam naon? Malam nisfu Sya'ban. Nah, malam nisfu Sya'ban teh disebut Lailatul Takdir. Maleman takdir, takdir teh maleman nakdirkeunana Allah kana nasib makhluk. Catat. Dibukukeun ku malaikat khusus pencatat. Lajeng diserah terimakeun dina malam nu disebut Lailatul Qadar dina bulan Ramadan. Serah terimakeun ka saha? Disangakeunana ka para malaikat mudabbiratul umur. Malaikat naon cenah? Tong nunutan. Ka para malaikat naon? Mudabbiratul umur. Naon mudabbiratul umur teh? Eta mah tukang ngatur kabeh urusan. Kupingkeun ka dieu, kupingkeun, kupingkeun tong hees. Sekali deui, ieu catatan-catatan takdir disangakeun ka saha cenah? Ka para malaikat mudabbiratul umur. Hartosna mudabbiratul umur teh anu tukang ngurus sadaya urusan makhluk. Iraha diserahkeunana teh dina Lailatul Qadar. Ari Lailatul Qadar teh nyaeta idna hari raya na mun urang mah hari ieu mah malam raya malaikat. Ari jalma mah kan gitu kan. Hari raya na malam raya na teh Idul Fitri jeung Idul Adha. Malaikat kedua ngan malaikat mah malam raya. Iraha malam raya na malaikat teh hiji adalah malam nisfu Sya'ban, kadua Lailatul Qadar dina Ramadan. Ta eta mah malam raya na para malaikat. Matak malam nisfu Sya'ban jeung Lailatul Qadar adalah malam anu kacida agungna. Malam anu kacida istimewana. Allah namplokeun pangampura ka hamba-hambana. Allah Ta'ala ngaijabah doa hamba-hambana. Muga we doa urang nu kamari teh diijabah ku Allah. Moga-moga urang sing panjang umur nepi ka Ramadan meunang padilah jeung karunia dina malam Lailatul Qadar teh. Amin. Tah. Adek-adek ya, tong nunutan ya, tong nunutan. Rek nyambungkeun nu tadi. Tong nunutan ya. Nah.
Ieu Lailatul Qadar adalah malam anu diberkahkeun. Dina Quran ku Allah disebat, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin, kan? Fiha yufraku kullu amrin hakim amrom min indina inna kunna mursilin, kan? Dina surat naon? Ad-Dukhan. Dukhan teh naon? Urang mah dukhan teh ngarokok. Lain surat ngarokok kade euy. Mana wae teh mah, kan? Nah, catet tah. Dilungsurkeun na Quran teh dina penting anu diberkahkeun nyaeta dina Lailatul Qadar, nyaeta dina bulan Ramadan. Dina hadis sahih mah kaping sabaraha cenah 20 numawi dauhan sapalih ulama bahwa Lailatul Qadar teh terjadi sanes dina malam ganjil wungkul. Sanes dina malam ganjil wungkul boleh jadi terjadi dina malam genap sabab lungsurna Al-Qur'an dina hadis dina malam 24. Oke, Allah ngadawukeun eta teh dina Lailatul Qadar, kan? Ternyata Lailatul Qadar harita numutkeun dina eta keterangan gitu kan, mun disambung-sambung ku urang malam 24. Numawi urang tong ngajagokeun malam ganjil wungkul hayang menang Lailatul Qadar teh kudu dipapai we jeung nu ganjilna, jeung nu naon? Nu genapna. Papai ku urang. Sebab teu saeutik sok aya gitu kan. Abdi mah bade taraweh teh nu malam ganjil wungkul. Kitu. Ai malam genapna mah moal. Nah kumaha kitu? Da cenah Lailatul Qadar teh dina ganjil, cenah eta teh dina 21, 23, 25, 27, 28. Dina genap oge ieu bisa terjadi. Bisa terjadi. Nah, geus. Naon ieu teh nu dilungsurkeun teh Quran sagemlengna. Tah ieu cara nurunkeun Allah anu kahiji. Nu kadua cara ngalungsurkeunana Allah kana Quran nyaeta ngalungsurkeun ti langit dunya ti rumah keagungan nu disebat Baitul Izzah teh ya ka Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Eta mah dicicil ku Allah, dicicil ngalungsurkeunana teh. Dan jeung ngalungsurkeunana teh teu siga tartiban surat-surat anu ku urang dibaca biasa tina Fatihah, Al-Baqarah dan henteu. Malah surat pertama nu dilungsurkeun teh surat naon? Ayo jawab, jang. Coba surat pertama nu dilungsurkeun ka Nabi urang surat naon? Al-Alaq, surat Iqra. Kitu ge henteu sadayana surat Iqra. Nah, ieu surat Iqra dilungsurkeun ka Nabi urang ketika Nabi urang diangkat janten Rasul ku Allah. Di mana harita Nabi urang linggihna? Di Guha Hira. Di Guha Hira teh puncakna poncerotna Gunung Nur, Gunung Cahaya. Di mana ayana? Di kota Mekah. Sabada jungjunan sering nyepen di dinya. Dan di Guha Hira teh di dinya jungjunan di sumpingan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nyanak wahyu pertama ngaistrenan Nabi urang sadayana sebagai utusan Allah maparinkeun tugas ka Nabi urang sadayana kanggo ngadugikeun ieu pituduh Allah nyaeta wahyu Allah nyaeta Quran teh ka sakabeh jalma jeung bangsa jin anu mana ieu jalma teh tempatna naon teh tadi teh
tempatna salah sangkan naon sangkan ieu salahna cara roplok sangkan salahna leungit jadi pada dasarnya jelema teh tempat salah moal bisa leungit ieu salah angin kudu ku hidayah kan hidayah oge moal bisa hidayah tina hawa nafsuna sorangan moal bisa hidayah menang produk akal jelema moal bisa ieu hidayah teh ti si A ti si B komo ti setan mah moal kudu ti mana ieu kudu ti Allah langsung ya kudu ti Allah langsung maka diutus Nabi urang sadayana ngadugikeun ieu hidayah pituduh teh nyaeta Quran dawuhan Allah inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam tong hees malami margina ya Bu Yaya meh ngarti simak singer simak ya simak oh jadi pangna dilungsurkeun Quran pangna diutus Rasul kanggo naon rek mersihan naon cenah rek mersihan diri urang tina naon tina salah nah make rek mersihan tina salah sabab urang teh tempatna salah moal leungit ya moal leungit salah teh ku cara naon wae salah moal leungit mun urang hayang leungit salah sugan kudu ku beunghar moal abdi hayang leungit salah ieu tina diri abdi jadi pejabat moal ya mata geuningan terjadi ayeuna loba pejabat anu beunang ku KPK loba pejabat anu tuh kan nyangsarakeun rakyat tuh kan ya naon sabab da teu bisa dijamin jadi pejabat bener jan jadi nu beunghar teu bisa dijamin loba karuksakan di muka bumi ieu ku sabab ulah nu beunghar dai ulah nu sangsara mah paling ruksake alah naon lah gitu kan ngaranna ge jelema sangsara ai jelema sangsara kira-kira rek bisa nyopak gunung jawab ari gunung laleungitan disopakna ku saha teu nya bener teu nu sangsara rek bisa ngorowot gunung ngaliangan gunung eta gunung nepi ka barolong ku saha kudu beunghar ya bener henteu tah kitu eces teh tah gitu tuh sabab gunungna loba disopakan di ditu di dieu apan gunung teh pakuna alam dunya atuh gunung teh alam dunya teh jadi loncer nah gunung lagi disopakan di ditu di dieu atuh loncer mes-mes gibeg gunung teh alam dunya teh mes-mes gibeg gitu kan tak engke mah ku sabab loba dicoplok-coplokeun rek rabeng gunungna oge nu disebut kiamah hancur we dan heuda aya faktor penyebabna mah apan ku jelema disopakan cai sararaat di ditu di dieu cai sararaat di ditu di dieu naon nu jadi sababiah ieu teh ulah nu sangsara ulah nu beunghar apa nu beunghar mah dicokot lagi ku artesis aya nu sangsara mah paling nyeun sumur bener henteu sabaraha meter sumur di dieu lah 12 meter baheula mah cenah baheula sumur teh ukur 5 meter ukur 4 meter baheula eta nepi ka jadi kahana kumaha apan loba teuing nu nyokotanana ti handap make naon eta artesis teh dengan artesis tuh aya eta nu kitu teh nu beunghar anu sangsara yuk
Di dia dibere hujan balalanyir. Keke. Nah make banjir segala rupa. Nah make banjir. Ye, pangna banjir karena taneuhna ditutupan ku tembok-tembok. Sehingga teu bisa nyerep cai. Ye. Tutupan di dia. Ai anu nutupan ku tembok-tembok di dia eta teh nu beunghar anu sangsara. Anu sangsara mah nyeun saung. Bener henteu? Bener henteu? Gitu. Gitu. Aku nya gitu. Tuh. Sok tingali ku urang. Ayeuna mah ieu gunung-gunung baheula mah tempat cai. Cingkulidak, ayeuna sararaat. Ingat, sato hewan baheula mah ieu di gunung-gunung teh. Oh, ieu warna-warni sato hewan. Ayeuna mah laleungitan. Nah sababna tatangkalanana di tuaran. Cik aya nu nuaran eta gunung-gunung nepi ka balolenang ku sangsara ku beunghar. Anu sangsara mah ukur ngalasuluh. Keur dapurna mah sabaraha jang moal. Bener henteu? Bener henteu? Bener henteu? Ya nepi ka ngagibeg perekonomian negara. Nepi ka susah. Kampung-kampung melambung harga beas, melambung nepi ka minyak hararese. Ngantai apan hayang minyak 2 kilo ge bener teu? Solar nepi ka hararese. Ya sabenerna mah eta teh ulah nu kokoro, nu sangsara, ulah nu beunghar. Anu beunghar. Ulah nu sangsara lain. Tuh ngan ieu nu beungharna nu salah. Dan nu bener mah moal kitu. Loba karugian ayeuna duit rakyat kan laleungit ku pejabat anu salah dan nu bener mah moal kitu bakal makmur. Indonesia teh ieu nagara anu beunghar. Sagala kakayaan di Indonesia aya. Mun dikelola ku jelema nu bener beunghar kabeh bangsa Indonesia teh ya moal aya nu sangsara moal. Nah geuningan loba keneh nu sangsara. Geus ka ditu malah matematika nama kitu we. Teu hade diomongkeun. Kaharti henteu. Tah heueuh wajar jelema salah oge da memang jelema mah tempatna salah kan ngan ieu salah lamun diantepan ieu bakal ngarugikeun sararea lain ngarugikeun manehanana wungkul nu salah nu sejen bisa rugi lain ukur dirina henteu tenang nu sejen bisa teu tenang sing inget ari peperangan di dieu nepi ka jelema jutaan puluhan juta anu mararaot gara-gara peperangan make senjata api make nuklir jeung sabangsana cik aya nu kitu gitu kan nu kitu ulah nu beunghar ulah nu kokoro nu sangsara nu kitu ulahna pejabat atawa ulahna rakyat pejabat. Rakyatna paling pasea oge ukur sabaraha urang make bedog paling sagitu oge nya. Bener henteu? Bener henteu? Coba ayu pejabat mah da boga nuklir. Sakali bleng sekian juta pae. Kan? Boga bom atom ya. Innalillahi kakara ge sapoe perangna oge nu pae ge 100.000 saha nu paehna mah nu sangsara
Nu paehna mah rakyat ya, nu paehna mah. Da rakyat mah teu bogaeun senjata api, teu bogaeun baksoka henteu, paling boga ge arit jeung bedog, paragi ngalah suluh jeung ngalah jukut. Bener henteu? Eces henteu? Tah ieu lamun ieu salah teu dileungitkeun tina jiwa jelema, ya cilaka kabeh jelema, hina kabeh jelema, rugi kabeh jelema. Moal aman, maka Allah ngalungsurkeun pituduh tegan ka para utusanana di tiap masa aya nu dipilih ku Allah dijantenkeun utusanana sok we ku Allah dipasihan pituduh nyaeta Quran baheula mah ka para nabi nu ti payun nyaeta Al-Injil, aya Az-Zabur, aya At-Taurat, lajeng aya suhuf tegan. Kahartos henteu. Jadi lamun kitu di alam dunia ieu moal bisa coplok salah tina jiwa raga jelema angin kudu boga pituduh ti Allah Ta'ala. Nya anak itu kan? Anak itu maka di dia perlu sakabeh jelema ieu neangan pituduh. Oge perlu saha nu boga pituduh ya. Kudu mere pituduh kanu sejen. Maka didinya tugas ku Allah kadua kelompok. Hiji tugas kanu kagungan pituduh nyaeta para rasul jeung para ulama kudu tabligh. Kudu rajin muruk mitutur tegan kajalma-jalma sing ikhlas karena Allah ulah karena hayang amplop. Eces so kayaknya nyeun pasantren, kayaknya muka majelis taklim, nyeun madrasah Islam tuh sapertos pangarsa di dieu kan tugas ti Allah. Kasakur nu boga pituduh wayahna kudu mituduhan jelema anu can boga pituduh kan. Dua, tugas ti Allah ka jelema nu can boga pituduh kudu neangan pituduh ti para ulama anu kagungan pituduh alias kudu ngaji repok we gitu kan. Ngahiji di hiji titik naon titikna teh majelis taklim. Majelis pangaosan beh dituna pasantren. Majelis taklim teh nyaeta majelis repok titik temu antara tugasna para ulama jeung tugasna urang jalma awam. Titik temuna di mana? Di dieu dina pangajian. Eces henteu? Jelas henteu? Tah riungan kieu teh riungan nu matak ngahilangkeun sifat salah. Sabab dina riungan ieu tugas ulama dijalankeun, tugas urang nu awam ge dijalankeun. Nungtut weh laleungitan salah teh. Matak lamun ulama mung dakwah mung tabligh atawa nu awam ieu mung ngaji ka ulama moal eureun alam dunia bakal rumit, bakal ruwet, roba karugian, teu aman gitu kan. Moal tenang. Naon sababna? Sabab jelema kabeh dan cicing dina salah. Satungtung jelema cicing dina salah da bakal ruwet hirupna. Eces henteu? Eces henteu? Jelas henteu? Nah, urang teh ayeuna keur memperingati imam sadaya nabi, imam sadaya rasul anu ku Allah dipaparinan pituduh. Anu ieu junjunan alam nyebarkeun pituduh ka sakabeh jalma jeung bangsa jin nepi we pituduh teh ka urang sadayana. Ngalangkungan para ulama guru-guru urang. Nu nyanak pituduh nu janten mata rantai silsilah pituduh ieu
ya catet ku urang syukuran ku urang alhamdulillah matak lamun eueuh ulama anu berjuang nyebarkeun pituduh jelema kabeh bakal tetep cicing dina salahna. Lamun urang anu teu boga pituduh teu daek milari pituduh ti ulama maka urang bakal tetep dina salahna. Lamun urang masih tetep dina salah maka urang bakal aya dina karugian tuluy, bakal aya dina kahinaan tuluy, bakal aya dina kacilakaan tuluy. Di dunya nepi ka kubur beuki cilaka, akhirat beuki cilaka. Tah ngaji kieu teh urang teh meh leungit salah. Ari hartina leungit salah, leungit kabeh karugian, leungit kabeh kahinaan, leungit kabeh kasangsaraan. Leungit kabeh kasedihan kasasieun jeung sabangsana. Mun leungit we kabehanana salahna maka nepi urang kana darajat la khaufun alaihim walahum yahzanun. Moal boga kasieun, moal boga kasedih, gitu kan? Balik di alam dunya bus ka alam kubur nang hening genah kaya raya nikmat terhormat di alam kubur. Moga urang nepi kana darajat eta. Oh gitu. Jadi hubungan hadis nu tadi teh geuning panjang euy. Panjang kana kudu ngaji segala rupa. Eces. Ari eta jelema teh make jeung nu kadua tempat naon cenah nu kadua teh? Tempat poho. Kabeh jelema tempat poho. Tempat poho nu mawi. Lamun urang tempat poho da jelema teh kabehna tempat poho sumping weh tugas ti Allah taala ka urang sararea wa tawasau bil haqqi wa tawasau bisabri kudu silih wasiatan silih ingetan kana naon kana bener jeung kana sobar nah make kudu silih wasiatan pan urang tempat naon tempat poho ieu kapeung-kapeung urang geus ngaji gesok aya poho. Kan? Bener henteu? Bener henteu? Mata kajen teuing urang osok ngaji, keukeuh we kudu silih ingetan di antara urang. Matak unggal jumaah khotib teu eureun ngawasiatan ka urang sabab urang tempat naon? Poho. Hartina, kan? Ulah jauh tina pengajian, ulah jauh ti madrasah, ulah jauh ti ajengan, ulah jauh ti ustad, ulah jauh ti ulama. Kade mun urang hayang salamet hirup ti dunya nepi ka akhirat, omat tong jauh ti ulama. Jauh ti ulama saha anu ngawurukan urang. Jauh ti ulama saha anu ngingetan ka urang. Rek aya moal. Geus kitu. Matak doakeun ku urang guru-guru urang para ulama sing paranjang yuswa sarehat dipasihan kagagahan ku Allah pikeun ngabingbing urang urangna oge kedah ngadua ka Allah sing dipaparinan pituduh jeung pitulung kakiatan dina milari hidayah ti Allah melalui para ulama. Naon sababna? Sabab hawa hayang hadir dina pangajian mah berat. Bener henteu? Bener henteu? Berat teh ka pangajian teh. Lamun geus geek dina pangajian hayang buru-buru balik. Bener henteu? Bener henteu? Gitu. Naon sababna? Apaan si setan? Si naon? Si setan iblis berjuang maranehanana sangkan urang dan ulah salamet. Sangkan urang tetap dina salah, sangkan urang tetap dina poho. Teu, sangkan urang cilaka, sangkan urang jadi grup maranehanana. Mata kana pangajian teh dibere harorea mun dipaksakeun ngaji dibere kesel gitu kan. Geus gitu dina waktu ngaji ge dibere tunuh.
dibere hees dikilik-kilik tapanan urang teh gitu kan, atawa sina hare-hare ngobrol jeung si A ngobrol jeung si B atuh urang teh teu meunang ilmu balik pangajian ongko pangajian mineng nah ilmu eueuh nu nyangsang dina ati si horeng lain teu ngaji ngan unggal ngaji lamun teu nunutan hees lamun bentak ngobrol gitu kan. Bener henteu? Atuh unggal pangajian rek menang ilmu kumaha? Ngajina mah mineng. Ngan unggal ngaji nunutan. Teu nunutan hees. Teu hees teu nunutan ngobrol gitu kan. Eta teh gogoda urang. Ti saha gogodana teh teh? Ti si setan iblis. Nauzubillahi min dzalik. Tuh kan? Mata kelamun urang dek ngaji harorea buru-buru ta'ud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir Gusti salametkeun abdi tina godaan setan. Kitu. Lamun urang keur ngaji aduh hayang balik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gusti salametkeun abdi tina godaan setan. Lamun keur ngaji tunduh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gusti salametkeun abdi tina godaan. Kitu. Lain di kuku lamun keur ngaji aya nu ngajak ngobrol a'udzubillahi minasyaitonir rajim Gusti salametkeun abdi tina godaan setan kitu. Lain disambut nu ngajak ngobrol gigireun teh kumaha euy itu teh terus kieu ajengan mah ngablak-blak di ditu diareupeun urang bari ngesepeker segala rupa ieu mah ka dieu we ngobrol teh kan kuduna ge kumaha cenah ta'udzan kumaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim Gusti salametkeun abdi tina godaan kada ieu kada ieu ilmu mahal ieu mahal balik teh oh bray balik teh kada eta jelas geus jelas mah urang balik. Oh, segeus jelas mah. Tuh disebutkeun balik mah nu nunutan ge jocuringa. Ngadenge balik mah. Hiji ngadenge balik, dua ngadenge dahar, katilu ngadenge sawer. Hah? Bener teu? Mangga geura taruang ayeuna mah tos rengse. Oh, ada jocuringa. Bapak-bapak ibu tuh urang sawer gitu kan. Wah, da jocuringa. Besing nepi ka ngabencenur gitu kan. Wah, itu kan gagah we di sawer mah. Nu ti tukang oge jada jual pindah ka hareup atuh. Da mimitirkeun pangajian mah ku MC nya. Mangga cenah ka payun bapak-bapak, ka payun bapak-bapak da mung carecing teh di tukang we. Di nu poek gitu kan. Da memang nu poek mah paragi setan. Tuyul di nu poek kayana nya. Kunti di nu poek gitu kan. Apan ku setan teh dikeupan entong kapayun di dieu jeung abi jeung setan teh begitu rek disawer heuji ka ditu ka ditu di sawer mah moal meunang ilmu ka ditu hareup hanya dahar sing gede kadinya gitu kan itu kade ya teh tong asok hayang di tukang aya dina pangajiannya sabab eta mah digeugepan ku saha setan gitu ya kade Eces geus heulanan ya ku sababu ya ayeuna rek ka jadwal hiji deui ka Banjaran ka ditu tebih Banjaran Bandung ayeuna mah di akhir majelis ieu ya urang silih doakeun muga-muga urang sadayana hirup sing kenging pituduh pitulungna Allah sing kenging welas asihna Allah sing kenging pitulungna Allah sing kenging barokah ti Allah sing kenging ridhona Allah sing kenging penjagaan Allah sing kenging limpahan rezeki ti Allah ditetapkeun iman Islam urang oge ditingkat-tingkat ku Allah darajatna nepi ka sampurnana iman Islam sampurnana ihsan oge dina waktu maot sing kenging husnul khotimah
aya dina sampurnana iman Islam jeung ihsan. Ya, di mana maot urang sing kenging kabagjaan anu abadi. Sing kenging kamulyaan anu abadi. Sing kenging kasalamatan anu abadi. Sing kenging kauntungan anu abadi babarengan sararea ka surga. Ya, kalayan keagungan junjunan alam Rasulullah SAW wa bisirri asraril Fatihah. Nah, ayeuna dek ditutup ku salam terakhir, tapi bacakeun heula hadis nu tadi. Ayo, pidawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al insanu mahallul khata'i wan nisyan. Al insanu ari sakabeh jalma mahallul khata'i eta tempatna salah wan nisyan jeung tempatna poho. Geus paham ayeuna mah maknana hubunganana jeung kudu ngaji. Pahamnya? Geus paham. Ilmu nu kacida poharana agungna sing manfaat sararea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.